mahasiswa anu keur macaan buku di perpustakaan. Teras marehna menandakan peta misterius anu awalna disangka peta harta karun. Tapi ternyata peta eta nungtun marehna kena serangkaian petunjuk. Tungtungna sanes harta anu dipendeken ku marehna. Tapi misteri anu disimpen di sekolah. Anjir, pernah pikiran tuh lamun di sekolah ieu aya ruangan rahasia. Lamun aya sih paling ngasina budak-budak anu sok ngalangit pas jam olahraga. Namun secara logika unggal sekolah pasti aya ruangan rahasia. Duh, kenaon sih mikiran gitu, serem ah. Kita lihat buku ya. Iya nih aya kertas misterius. Iya, ada kertas aneh, sadayana ka dieu deh. Paling oge surat cinta-cintaan, tapi bisa wae perta harta karun. Udah deh, simpen heula stel, anjing orang telusuri. Ulang kedengarannya, kerja Stephen kemudian jadi oke. Ayo sekarang aya anu bade abi ceritakan ya. Makannya. Ibu beli Ini. Makasih. Makasih. Jangan kamar di kamar. Abi ninggali aya bayangan. Tapi pas Abi nengok di kosong. Style lah gitu dong, abi teh. Tuan tuh namun soal horor. Palingan bayangan anu basah. Sanes Vin, iya beda. Rasana siga aya anu ngawasam. Sambet juri kali, hahaha. Tapi petanya masih kamu simpan stel. Kun masih Abi simpan, kunaon? Kali aya ngasih tanda kamu. Paman beneran serem pisan dong. Apanya sih malah jadi seru kan? Hai, Lami pisan sih. rasanya teh kalami ya, Stel? Muhun, meren aranjeun wae anu dongkapna. Tuh tinggali kulit api udah gosong. Urang kan acan ngarapikan buku heula. Udah yuk, orang lenderkan peta heula. Nyali. Iya ngarah ke kelas tukang, iya kan rohangan 17B, anu udah lami tak dipake. Serem, adit tukang mainnya. Wih, udah lami pisan ya tadi pake. Mohon, kelas iya kan udah lami tak dipake. Di diena ada kertas, petunjuknya di pepohonan. Udah yuk, di dia karena serem-serem kumaha gitu. Ayo orang gali helanya. Ya kependak juga. Kadang Abdi pura-pura nyeri suka dan selalu di sekolah karena capek sering dihingat. Abdi sok naros ka diri sorangan. Naon salah Abdi dugi kedah diperlakukan dia. Abdi hoyong orang sekolah, tapi Abdi terang sepuh pasti sedih. Mun aya menunjukkan buku ieu, hapesna abdi teh bener-bener ngira. Kudu buku. Jane hoyong gak ada rencangan. Cobi baca bareng-bareng guys. Abdi capek nyalira, Abdi capek disebat aneh. Abdi cuma hoyong gaduh hiji rerencangan wae. Abdi nggak pernah didengar, Abdi capek lamun kedah diginin terus. Kan salami iya, Abdinya cuma kalau aya anu ngedengarkan. Masih pisan style. Kan orang sering diganggu. Jadi misalnya sana soal kata, tapi soal cerita yang tak pernah didengarkan. Ulah sok ngabuli sakedik kumaha oge karena tiasa ninggalkeun tutu jero. Sakolah sanes tempat kanggo silih ngerendahkeun, tapi tempat kanggo temuwuh bebarengan.
Kayak culun-culun gitu makanya. Nih, coba lu. Ya, si gua. Woi.